Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amala maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jauhar Maknun halaman 13. Mung urang etang-etang ngapalkeun tina bait kahiji. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani ma ya'ir rasyadi amada arbaban nuha wa razama syamsal bayani fi syuduril ulama fa absaru mujizatal qur'ani wadihatam bisyati'il burhani wa syahadu matali al-anwari wa matawat alaihi min asrari fanazzahul quluba fi riyadihi wa auradul fikra alaihi yadihi summa salatullahi mataram nama hadiya suqlaysa fi ardil hima ala nabiyinal habibil hadi ajali kulli natikim bibadi Muhammadin sayyidi khalqillahi al-arabi tahiril awahi tosela hiji 2 3 4 5 genep 7 8 berarti ayeuna kasalapan sareng 10. Summa ala sohibihi siddiqi Summa ala sohibihi siddiqi Habibihi wa umarul faruqi Summa abi amrin wa imamil abidin wa satwatillahi imamiz zahidin sohyandin ada panana Summa ala sohibihi siddiqi Habibihi wa umarul faruqi Summa abi amrin imamil abidin wa satwatillahi imamiz zahidin eta mah wauna wau kana lapad ro aya kana huruf ro lebetna kana huruf ro logatan summa ala sohibihi siddiqi
dihijikeun maosna summa ala sahibihi siddiqi satrasna muga tetep itu rahmat teh tegasna kadede sareng kanyaah Allah summa ala sahibihi siddiqi satrasna mugi tetep itu rahmat tegasna kadede sareng kanyaah Allah dilimpahkeun ka pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu banget benerna salam anu banget benerna tegesna Abu Bakar As-Siddiq salam anu banget benerna tegesna Abu Bakar As-Siddiq habibihi summa ala sahibihi siddiqi habibihi wa Umar al-Faruqi habibihi anu janten kakasihna Kangjeng Nabi habibihi anu janten kakasihna Kangjeng Nabi jadi lapad al-non sanes al lapad habibihi eta teh janten naaj tina lapad as-siddiqi atau tina nami Abu Bakar Siddiq habibihi anu janten kakasihna Kangjeng Nabi koma wa umaro sareng ka Umar bin Khattab wa Umaro sareng ka Umar bin Khattab wa Umaro sareng ka Umar bin Khattab Al-Faruqi rokna dijabarkeun sabab isim goer munsorib hakikatna mah keur JR Al-Faruqi anu banget misahkeun itu Umar bin Khattab Al-Faruqi anu banget anu kacida misahkeun itu Umar bin Khattab kana antara hak sareng batal karena antara nu bener sareng nu salah. Ieu mah da masih intro masih sholawat ke Kangjeng Nabi ka para sahabatna bait ka-8 sareng 10 halaman 13 dina kitab aslina. Summa Abi Amrin aya huruf waw saatos ro eta mah waw nempel kana lapad ro kana huruf ro kana lapad Amrin. Rumus semacam eta teh aya dina bab tasrif lah maka terus dibahas. Jadi geuning aya waw gitu. Naon hukumna
atau kumaha tasrifanana cek ilmu tasrif gitu, cek ilmu sorof. Tos we heula ngalogat teula lajengkeun summa abi amrin. Terus moga tetep itu rahmat summa abi amrin. Teras moga tetep itu rahmat tegasna kadeudeus sareng kanyaah Allah teh dilimpahkeun ka Abi Umar. Dilimpahkeun ka Abi Umar. Tegasna ka Sayyidina Utsman bin Affan. Tegasna ka Sayyidina Utsman bin Affan. Imamil Abidin. Imamil Abidin anu janten imam. Imamil Abidin anu janten imam atawa pamimpin tukang ibadah kabeh. Anu janten imam atanapi pamimpin tukang ibadah kabeh. Wasato watillahi. Wasato watillahi. Wasato watillahi. Sarang moga tetep itu rahmat teh. Sarang moga tetep itu rahmat teh atawa kadeudeus sareng kanyaah Allah teh. Ka cametina lapan satwah teh cameti. Naon cenah cameti atanapi cambuk. Satwah itu cameti atanapi cambuk atanapi pecut na Gusti Allah. Wasatwatillahi sarang muga tetep itu rahmat tegasna kadeudeus sareng kanyaah Allah teh dilimpahkeun ka cametina atawa cambukna atanapi pecutna Gusti Allah. Tegasna ka Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tegasna ka Sayyidina Ali bin Abi Thalib Imamiz Zahidin. Imamiz Zahidin anu janten imam. Imamiz Zahidin anu janten imam atanapi pamimpin tukang tapak kabeh. Tukang tapak kabeh. Tapak sate cek Sunda, cek bahasa Sunda, tapi lain tapak bertahanus atanapi ujlah ka gunung lain maksudna mah. Imamiz Zahidin anu janten imam atau pamimpinna tukang tapa kabeh. Tapa di dia artina zuhud. Dina arti pamimpin anu tara pisan kada demes kana dunya. Anu jadi pamimpin anu tara pisan kada demes kana dunia, anu tara kada demes ku dunya zuhud tapa. Nah di dieu dina bait ka-8 sareng ka-10 sakali deui masih aya hubunganana sareng bait-bait sateu acana. Ti mimiti maca bismillah, alhamdulillah, sholawat teh teh masih sholawat. Dina raraga khutbah keneh intro keneh cek bahasa ilmiahna nama. Memeh lebet kana materi. Summa ala sahibihi siddiqi tuluy
itu rahmat tegesna kadeudeut sareng kanyaah Allah teh muga tetep ka sahabat lain ngan saukur babaturan atau teman imah sahabat benar-benar selalu ada di mana-mana aya salira abdi ge aya di mana-mana aya rasul aranjeunna ge aya sahabat nu opat Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab Utsman bin Affan Ali bin Abi Thalib opat sakali deui Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab Utsman bin Affan Ali bin Abi Thalib ta eta sahabat anu leres-leres amun dina pelajaran hikamah jalmi-jalmi anu bener-bener makrifat ka Allah adek pisan sareng Rasul katurug-turug gitu cek bahasa kasar nama dina bahasa Sunda ieu nadoman teh sae pisan sakumaha kamari dina awal-awalna tos dicarioskeun kunadomanana oge tos aya tos kata luntik kaciri aya kata kunci anu memang mengandung pelajaran ilmu bayan ilmu balagoh gitu di lebetna aya ilmu bayan maani bade geura papai di dieu summa ala sahibi siddiqi tuluy ieu rahmat atanapi kadeudeut sareng kanya Allah teh pikeun sahabat kapirang-pirang sahabat pikeun para sahabat anu eta sahabat teh banget atana pipisan benerna as-siddiq saha anu banget benerna nyaeta Abu Bakar Siddiq nu mawi di dia muncul ilmu alat nagenan salaresna pinuh ku isim alam ari isim teh ngaran ari alam teh model ngaran biasa isim alam isim gitu kan ayat 3 pamitelepate aya isim alam biasa isim alam isim aya isim alam kunyah aya isim alam lakob kunaon ieu Abu Bakar dilandi kapan aya sejarah nah nomawi para sahabat dugi ka unggal-unggal khutbah dina pembukaan nyarios teh boh dina nadoman atau kitab-kitab nu sanes kitab biasa sok kacacanak sahabat nu opat teh seperti contoh dina khutbah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin tah hiji wa ala ali wa sahbihi ieu teh sahabat Rasul as-siddiq kapan sejarahna kunaon ieu nami aslina isim alam Abdullah anu nyebatkeun Abdul Ka'bah nami aslina sahabat Rasul nu pangpayuna pangsepuhna anu asok tukang nangis dugi ka sok baleueur bae dina sejarah kitu socana teh berlinang air mata terus balas sosyah balas sieun ku Allah balas tukang lirih di mana-mana ngadua sok dugi ka ceuri dina bulan Rajab kapanan Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh 27 Rajab teh Isra wal Mi'raj barang nguping atanapi ngadangu eta peristiwa Isra Mi'raj batur mah malurtad eta Abdul Ka'bah mah nyebutkeun Abdul Ka'bah aslina nyebutkeun Abdullah eta teh heula-heulana pangpayuna percaya yakin bahwa Nabi Muhammad parantos ngalaksanakeun Isra wal Mi'raj. Langkung ti kitu di mana-mana langkung ti kitu Rasulullah ngalaksanakeun naon bae perkara anu hade abdi percaya.
cek jalmi eta teh nu mawi diberi gelar Abu Bakar Siddiq. Ngaran-ngaran gelar lamun dina ilmu alat disebutna isim alam naonnya? Alam kunyah atau alam lakob? Alam lakob gelar. Atanapi tiasa oge alam landi biasa alam kunyah kehormatan Abu Bakar gitu alias Abu Bakar. Ngan dina lapan asidikna masuk kana gelar. Ari urang mah doktorandus, doktor, MAG, sarjana hukum, gelar. Lah eta mah gelar dunia. Bayangkeun ieu mah Abu Bakar Siddiq. Habibihi anu janten kakasihna Kangjeng Nabi. Kaduana wa Umar al-Faruqi. Jeung kaduana Umar al-Faruq. Atuh bayangkeun Sayyidina Umar bin Khattab jalmi kaitung preman nepi ka sok ngamang-ngamang pedang engke aya dina hikam dicaritakeun anu ujung-ujungna husnul khotimah lebat Islam jadi pahlawan Islam diberi gelar Al-Faruq tukang misahkeun antara anu bener jeung nu salah di mana-mana salah teu asa-asa ditebaskeun pedanganna teh. Sigana di zaman ayeuna anu garalak eta teh tilituna isme Umar bin Khattab. Walau alam tapi. Seperti aya Khawarij lamun dina tauhid mah aya lamun ayeuna mah aya basa ISIS jalma nu teh salat kadek we atau jalma nu maok diteuk-teuk leungeunna. Gitu. Anu bisa anu osok misahkeun banget kana antara hak jeung batal. Nu mawi diberi gelar Umar al-Faruq. Summa Abi Amrin tuluy muga tetep rahmat sareng salam teh kadeudeus sareng kanya Allah teh mugia tetep kanggo Abi Amrin atau Abu Ammar teh saha nyaeta eusina nama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan teh kakoncara pangisinanana pangeraanana jalmi. Tapi bageur loman da seueur hartana tukang dagang. Demi perjuangan Islam rela mengorbankan sebagian hartana. Oke jalmi di mana-mana jalmi eta Utsman bin Affan teh tukang saum di mana-mana siang peutingna tukang ibadah nu mawi di dieu Imamil Abidin sebagai pemimpin tukang ibadah. Terakhir wasat watillahi sareng muga tetep ieu rahmat sareng salam teh teu disebat Ali bin Abi Thalib nama tayeu teh engke masuk kana seperti ilmu bayan. Pami telepatna caket-caketna termasuk cabang ilmu bayan tasbih. Disumputkeun nami aslina. Wasat watillahi sareng muga tetep ya rahmat sareng salam teh ka atawa kana atau ka ieu mah. Jadi maf'ul bihna kasaha? Ka pecutna Allah. Maknya Allah kagungan pecut gitu. Jadi satwa-satwa teh eusina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sok katelahna Saifullah. Pedangna gitu. Pedangna Ali bin Abi Thalib teh disebutna Saifullah. Pedang Allah. Gelar alam lakob, alam kunyah.
Ari urang mah kadang-kadang gelarna atau lakob-lakobna teh dilandi anu garoreng gitu. Ulah sok ditemalan lamun aya istilah atau landian awan ulah ditemalan sok kalah katelah gitu. Ku menisa alus-alusna saena nami urang pangwaris tinu janten sepuh kalah dilandi ku batur. Sakinten upami landina landi anu memang kehormatan sareng gelar. Wasat watilai sareng muga tetep rahmat sareng salamna Allah teh ka pecutna Allah tegasna ka Ali bin Abi Thalib imamiz zahidin. Ali bin Abi Thalib teh nyaeta pamimpin anu tukang zuhud, tukang tapa, jalmi anu tara kadedemes kudun dunya. Nah. Tos aos tin nadomanana gitu sanestina. 1 2 3 Summa ala soibihi siddiqi wasatawati Wehandi Summa ala soibihi siddiqi ngiring sadaya Habibihi wa Umar al-Faruqi ma bi amrin wa im wa satwatil lai imamiz zahidin. Aya wau di dinya tekeng di awas wau nya eta mah ngahiji sareng huruf ro. Kanggo mingon payun. Summa ala barisan komite can aya barisan. Summa ala baqiyati sahabah. Daya barisannya Wiandi. Summa ala baqiyati sahabah sakitu. Tungtungna teu aya ieu darurat nadom sampai matukan kana nadoman. Dawituko wal padli wal inabah. Tuko wal padli wal inabah wal majdi wal fursati wal baro'ah wal majdi wal fursati wal baro'ah wal hazmi wan najdati wasyaja'ah wal hazmi wan najdati wasyaja'ah. Syaja'ah wanian syaja'ah teh sakali memeh kana ngawasikam tina summa ala sohibihi dugi kana wasyaja'ah. Summa ala sohibihi siddiqi habibihi wa Umar al-Faruqi summa abi amrin imamil abidin wa satwatil imamiz zaidin summa ala baqiyati sahabah dawituko wal fadli wal inabah wal majdi wal fursati wal baro'ah wal hazmi wan najrati wasyaja'ah wallahu alam bisawab wallahu alam